Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Nia aya keneh nia dina waktos ieu simkuring sejami dangkeun hiji jejer carita anu judulna naon nih judulna judulna teh Kagagas Waas ya, inget kamantan pokok namanya mantan inget kamantan kumaha nu inget kamantan kabogoh nih kumahanya lalakon ieu nu inget kamantan teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu imah mantan kabogoh nya nu teu jadi kawin gada endah itu jadi teh gitu jadi kenangan mun geus jadi kawin yut tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Namun sata can dilajeng kade ulah hilap anu teu ajan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna anu parantos subscribe sim kuring haturkeun deui nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang anu ngahibur ka palawargi sadayana nya ka ibu-ibu bari nyeuseuhna gegeroh masakna nya bari ngalamun inget ka popotongan bapak-bapak bari nyantai di tepas bari suruput kopi nanti tipis-tipis dengan model kieu tadi inum nanti nya bismillahirrahmanirrahim gitu ya bari ngalamun dah yang nyandung teu wani teh nya sieun oke anu bari ngajahitna di padamelan di konveksi nya nu moto ngobrasna oh di pabrik di pasar kum pokok namanya ka dulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan muli ujeng ngadangukeun nya ujeng ngupingkeun gitu mun basa Sunda mah ngupingkeun keur batur ngadangukeun keur nyalirah ujeng ngupingkeun ieu pedaran dongeng anu judulna Kagagas Waas Inget Kapopotongan karya Kang Cepi Setiawan. Oke ulah hilap di like di komennya sareng saumpamina ngaraos kahibur ku ieu pedaran dongeng anu dicanakeun ku simkuring teras hoyong nyawer cenah simkuring mah sanes dina radio nya ngadongengna janten teu aya sponsor gaji naon tah ieu nomerna tah tong ageng-ageng 2000 we sadongeng nya supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon sanes ngalajengkeun orang ngupingkeun ya ieu lalakon Kagagas Waas Inget Kamantan nu lawas tilawas mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun wilujeng ngupingkeun pokona mah prung ieu carita teh dimimitian ku ayana Randa Ngora nia ngaranna sabenerna nia ngerasa bingung pipikiran ari kitu nama pantes da ngaranna Randa nya Randa Ngora ieu nia teh loba lalaki anu mikahayang ka dirina timimiti bujangan nepikeun ka aki-aki anu huntuna kari hiji katamah deui bapak-bapak anu geus rimbitan komo deui anu ngaduda mah geus puguheun pisan
galau tea meureunana nia teh pang-pang nama dinanyang hareupan Bah Anyun anu keukeuh ngahelaran. Bah Anyun ban geus kolot ya boga pamajikan. Ngarasa beurateun hate, ngarasa tuasa mun seug kudu milih manehna najan nya bager jeung neundeun kaheman, tapi pan Bah Anyun teh lain lalaki anu lelengohan. Jeung deui eta pamajikan Bah Anyun nyirah mah kaayeunakeun teh jadi ngabageuran jigana pedah endog entog jeung endog merina mineng dibeelian. Sanggeus lila mikiran akhirna nia boga kacindekan moal teuing ngalayanan si Bah Anyun ku cara anu leuwih inggis ngabalukarkeun datangna pameredih saterusna teu pamohalan bakal ngajak kawin sirih. Implengannya teh kakalayangan mabur jauh hitungtungan ku rumahu bingung temangih tungtung kieu salah kitu lain berenang loba lalaki anu teu sirikna ngantri milih mana hayang mana randang ora bari jeung kademolnya lain harti rayungan nu puguh mah teu leupas tinimbangan kunia nia cengka tina gogoleranana blak muka janela kamar peuting harita bulan teh keur meujeuhna mabra tayoh nama harita teh purnama dina lawang janela nia nanggeui gado bari nyawang jauh ka awang-awang leleb dina lamunan. Breh mangsa ka tukang narembongan sono nia teh hayangeun hirup di zaman budak jeung ngalaman bubudakeun deui berbei cipanuna ngalembereh mapai pipi inget kadirina bangun anu diteung-teuinganan dina nyorang kahirupan ngarasa dibelikan nasib digendir takdir segruk nia ceurik bari ngeluh ingha nahan kesedihan harita karasana nyak seraknya liara sumarambah kana bayah nurih ati nepikeun ka nyeri Kang Aceng Cing Maden di mana atuh anjeun ayeuna ini teh kangen Cing Maden Cing Maden ngesono aduh jadwal kecepet nih aduh curug lol teh indungna cenianya eta marah mah nu jadi indungna nempo ti lawang panto tuluy ngadeuketan nia teu sadar aya nu nangtung di satu kangeunana marah mah mencrong
nyidik-nyidik bari kerung tak apaleun mun anakna teh keur ceurik nahan kasedih da puguh marah mah kurang denge alias torek. Dina pikirna nia teh keur seuri nyikikik pedah remen manggihan sok anteng macaan status jeung mairan Facebook dina HP jeung bari cecengira. Deudeuh teuing. Geus peuting Nyai, gerasa hare ulah ngomeh wae HP. Cek marah mah bari ngusap buuk anakna. Nia reuwaseun gura-giru nyusut Cipanon jeung lehona samemeh nembal nu jadi indungna. Mak ginian sanes ngomeh HP abdi teh nuju sedih mah. Naon dedengean teh si Edi nya kumaha kitu aya nalipun deui. Pokona mah omat ulah daek mun diajak balikan deui teu ridho mama. Pokona mah teu ridho lamun nya balikan deui ka si Edi. Ampunnya bong nya ai ceramah saliwang dedengean teh. Naon sanes Kang Edi sedih mak sedih imni teu jambung. Cek Nia rada keheuleun ka indungna marah mah. Tuh kabade ku kami ge tangtu manehna ge ngarasa kaduhung. Keun antepkeun ulah dipalire tibatan balik deui ka si Edi mah mending neangan nu sejen. Lalaki mah loba ya kari milih. Atos mah ingkeun abdi teh bade ka pasar bilih kasiangan. Cek Nia bari nguniang. Tah kitu hadena Nyai mah sadar milih hirup sorangan. Walon marah mah tuluy ngaleos. Kasiangan jadi hirup nyorangan ban. Saditinggalkeunana kumarah mah Nia anger teu bisa sare. Nang karak bengkang melong lalangit kamar ngaherang ngalamun deui. Ras kaceng Maden urut kabogohna baheula samemeh kawin ka Edi. Blenye Nia imut sorangan. Zaman harita keur mangsana sedeng birahi rumaja ngaranna. Jika dina film India kungsi silih gonjak jeung silih udag di sisi susukan sawah lebak. Silih simbeuh nepikeun kaji breg baseuh. Balik ka imah dicarekan kumarah mah Nia teu wani nembal. Ukur bebe jalabuh nyugsruk kana kotakan pedah ti kosewad tina galengan. Breh narembongan deui. Kungsi harita ngalasupa di huma. Abung anu keur kaentrepan tresna sagala ngalasupa teh geuningan jiga carita Rahwana jeung Ramayana. Ceng Maden jadi Sri Maden, Nia jadi Dewi Nia, eta Sri Maden teh asruk-asrukan kanu bala. Maluruh Dewi Nia alatan diiwat ku Rahwana. Padahal Nia mah ukur ngadepong we di kolong saung ranggon. Kapangiso teh pedah anu boga huma datang bari adat-adatan. Pare keur meujeuhna rampak di galaksak. Atuh Ceng Maden teh kasieunan lumpat babaladas motong kompas, blug nangku blak nang sukuna ngait kana areuy. Labuh nyuuh nepikeun ka nyengir.
Kuniang udang deui satuluyna Ceng Maden ngabecir. Poho we kan ieu anu tita tadi diteangan koko tetengan sedengkeun nia ditewa ku Aki Juha anu boga huma supa beunang ngala teh dipenta dijadikeun barang bukti pikeun nungtut ganti rugi. Inget karena kejadian baheula nalika bobogohan nia teh jeung Ceng Maden blenye seuri koneng ngarasa kagugu ku polahna mangsa harita. Jorojoy we aya rasa kasono ka Ceng Maden teh urut kabogohna baheula. Satuluyna nyipta-nyipta munseug manehna ngajadi jeung Ceng Maden. Carita cinta zaman bihari masih keneh aya sesana tepi ka kiwari. Najan rikip kasimpen jeung kasidem dina ati ongkoh deui pegatna teh teu pupuguh alesanana harita Ceng Maden amitan nyaba ka kota rek neangan gawe jeung pangalaman cenah mah. Najan berat nia teu buru ngidinan kitu deui Ceng Maden ngarasa kapaksa dina ninggalkeunana. Taya iber anu katampa akhirna nia narima dikawin ku Edi anak Bandar Kucai jeung Salada nya batina mah boga anak hiji sok sanajan rumah tanggana henteu ngalaman lana. Dina peuting anu sarua di tempat anu beda meureun nu kieu anu disebut terus rasa teh Ceng Maden anu keur dipikasono ku nia ngadadak guling gasahan hese sare teu bisa nyorang impian. Biasana mah teu kaop manggih bantal sok tuluy ngaguher nepikeun ka ngelai ngacai adai sagala cara harita mah geus diajaran ku Ceng Maden teh. Nang karak ngadonting sareak nang kuban tepuguh pipikiran nyangigir Ceng Maden teh kalakah nyengir sabab nempo sireum keur ngagogotong langir ngajaran nonggeng tapi teu lila alatan nyerieun cangkeng tuluy nguniang ngajaran Ceng Maden teh pindah kamar gogoleran di tengah imah tapi teu matak betah suk Ceng Maden ka jero goah eueuh nu merenah satadina sugan di luhur ieu mah nya karung bisa tibra leos ka dapur apes Ceng Maden teh kalakah ti dagor nepikeun ka buncunur ngajaran ngagoledag dina amparan samak bet karasa nyerieun awak satuluyna Ceng Maden ngahuleng sakedeung tring Ceng Maden manggih akal samak diamparkeun dina kursi tuluy dikedengan tapi keukeuh teu bisa meuremkeun panonna kitu da ari keur dipikasono mah nya ku bebende. Jadwal teh meuni hese-hese teuing ti bangrek moloroge nya ceuk Ceng Maden bari gagarosira sagalana diajaran samalah ku cara anu kasebutna ka itung parna. Dasar Ceng Maden harita meureunan ngarasa pedah bayeung yang nyered ranjang tuluy dikakat dipindahkeun ka kamar mandi deukeut jeung cai meureunan tangtuna beda hawana bakal leuwih tiis kitu pamikirna. Ngan teuing kunaon dasarena mah lain di luhur ranjang lain dina kasur tapi dina amparan samak di kolongeun ranjang ampun.
Apanya terek sari di luhur ranjang di jero kamar mandi anggar we di kolong. Gusti akhirna Ceng Maden diuk ngalamun nginget-nginget bisi aya nu salah tuluy nguniang ngaleos ka kamarna lomari dibuka nyokot catetan dina kaca buku anu kaselapan didinya manehna kungsi itu tulisan anu dijudulan Tibra ku cara basajan tuluy dibaca imet nakeranan jeung dilenyepan. Nu salah dah perasaan mah luyu pisan ieu teh kana katang tuan tapi nah aing teu bisa sarewai teh gegerenengan sorangan Ceng Maden teh buku teh diasupkeun di kana lomari samemeh nutupkeun panto kareret sulampe kayas anu ngagantung dina kasto. Sulampe teh sapu tangan ping, nah mun bahasa Sunda nanti disebut sulampe kayas sapu tangan ping. Sulampe dicokot tuluy ditatap diusap celengok dicium bari dibawa lelempangan panto lomari mah pohon teu ditutupkeun deui atuh mere pisan kasempatan pikeun ucing kukutan jeung katilu anakna arasup ngadon molor di jerona. Ge Ceng Maden teh diuk dina kursi di tepas imah sulampe keukeuh dinang nanengne. Mangrupa sulampe atawa sapu tangan pamere tinia baheula mangsa jadi bebende. Breh narembongan deui keuretan beungeut nia dina tetempoanana imut kareueut amis nandingan peueut teteupna anu linduh mata kalbu sora seurina kapireng deui meningalageunna ngarobeda jeroning dada nyoreang jauh ngalanglang ka mangsa katukang mangsa paduduaan ulang tahunan. Ceng Maden teh meureunnan hayangeun jiga batur dina raraga nincak umur anu ka-17 ngagelar acara niup lilin sagala. Tangtuna dumasar kana cara jeung kamampuhna. Pas sore Ceng Maden janggian ngadaguan Ceng Maden teh di saung sanggeus ngarit minuhan carangka. Telila nia datang kabeneran diidinan di ku indungna sabab nyieun alesan rek tunggu pare. Ceng Maden ato cengar cengir kumaha we atohna kadatangan ka Bogo. Teu sadar meureunnan Ceng Maden teh leungeunna keur ngusapan tungtung aritna gereser. Da ngaranna ge keur fokus kasih cinta nepikeun ka teu karasa eta curug narahe. Nyai Akang tembal nia bari ngagelenyu. geuning cacanakan Tanya Ceng Maden bari nunjuk ku gado kana jingjingan manja eta nya. geuning cacanakan Eta ku gitu teh nya pan manja. pan kanggo ulang tahunan Acing. Ih ngarepotkeun atunya. Henteu demi Acing. Ceuk nia bari ngiceupan dua nana dariu nia muka jingjingan. Ceng Maden teu sabar jeung panasaran. Kang, ieu comro teh ukuran jumbo. Kau yang mangadamel kue tart mung rumaos abdi teh teu tiasa. Hapunten nya manawi katampi ieu mangrupi gentosna. Nia ngasongkeun. Atuh nuhun pisan Nyi. Bujung-bujung comro damelan salira dalah belum sampuna oge ku akang tangtos ditampi. Sakit tiasa nak tuh Kang. Kisah kedapnya abdi oge ngabantun lilina. Sab atuh lilin teh dicecepkeun di tengah comro anu buleudanana sagede wengkuan boboko. Duanana diuk pahareup-hareup comro ditanggeui ku nia sanggeus lilina disundutkeun.
Kayak wisela setengah acan ditiup lilinanya kan? Cek Nia ngingetan. Nyanya hilap. Ceng Maden tatan-tatan. Atuh teh pira. Ceng Maden tuluy peureum sidakep bari balem. Ngan lila teuing beureunan nahan napasna Ceng Maden. Nah menilah-milah itu ingat tukang. Engalkeun ieu abdi cangkel nangeuyna aduh. Jadi panas ieu dampal nutupan lilin bilih kabujeng pareum ku angin ge. Eta Nia ngalengis. Punten Nyi, punten duh. Awatos teuing atuh. Sok atuh mangga geura tiup Kang. Ceng Maden narik napas jero na keranan. Ngan narik napasna teh tuluy ditahan salila 10 menit beureun ungap long kelepek kapiuhan. Kabayang ada ngan tekung silila Ceng Maden lilir deui tina kapiuhanana tuluy hudang deui saterusna narik napas tulila puh cenah lilina teh ditiup satakerna ku Ceng Maden bareng jeung pareumna eta lilin Nia ngadadak katur lengan sirahna karasa lieur lunglengan gubrag kapiuhan ngagoler sajongjongan tiupan Ceng Maden anu mabek bau jengkol pacampur peuteuy teh kaambe sagemblengna ku Nia akibatna hampir saparapat jam Nia teh teu inget di bumi alam. Dasar dari cinta najan kitu kajadianana tapi teu matak ieu jadi katugeuna ulang tahunan teh henteu bedo malah dituluykeun kana acara motong combro laju silih uapan panungtunganana Nia mere sulampe anu dibungkus ku kertas kado Wilujeng milang kalanya Kang. cenah cek Nia celengok nyium pipi Ceng Maden gubrag atuh Ceng Maden teh ragrag tina korsina kaleleban kulamunan tepikeun ka teu sadar diukna teh timbir teuing labuh nang karak bengkang leungit saharita endahna lamunan kaganti ku humarurung dumeh cungcurungan notog pisan kana ubin Aduh kuniang hudang Ceng Maden muringis nahan ka nyeri jadol sia kursi teh. eta suku Ceng Maden teh rikat nyepak kursinya jedak aduh nyaho teu suku kursi teh tengah peuting Ceng Maden gogoakan bari engkel-engklean di kamar kontrakanana hiji mangsa teu kahaja paso sore basa Ceng Maden teh keur ngareureuhkeun ka cape sanggeus balik gawe manehna ngajengjehe di balik bari nyekelan sapu nyere lar teh Nia ngaliwat kaburuan imahna angkaribung babawaan sabab balik di pasar ngahaja Nia teh milih jalan eta beureunan peda hayang panggih jeung Ceng Maden anu jadi remen ngaganggu kana pikiranana mantan kabogoh dasar meureun kuduna nyaharita kaparengan dikersakeun panggih ti jauhna keneh Nia teh geus samar pola rek penak sareng bebende nya pamepes hate teg 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 eta ketuk cacandung teh siga bedug sanggeus ngarasa yakin yen anu keur huleng jentul di bale teh nyata mah Ceng Maden pisan mantan kabogohna baheula tuluy Nia teh ngaliwat
bari gumelis lempangna di alonan miharep digentraan ku Ceng Maden. Kitu deui Ceng Maden ningali nia anu rebo ku babawaan teh manehna cengkat jeung boga niat ngadeuketan ngan kakara oge tilu lengkah ngadadak Ceng Maden teh ngaraneg deui kalah ngajanteng we nempokeun anu ngaliwat. Kahayang namah muru ka jalan bari nanya, "Meuli ti mana, Neng?" Saterusna mantuan mengawakeun balanjaan tuluy nganterkeun nepikeun ka imah nia bari ngobrol saja jalan. Ih kabayang meureun endahna bisa babarengan lempang jeung mantan kabogohna baheula teu kungsi jadi. Hanjakal Ceng Maden teh kaburu inget baheula kungsi eta dicarekan ku Marahma basa nganterkeun jukut beunang ngarit babarengan. Jika nama Ceng Maden teh ngarasa kapok sieun ngalaman di dicabok antukna ukur bisa jajab ku paneuteub kanu keur ngaliwat budi buruan imahna. Nia bati ku ciwa alatan Ceng Maden teu nyampeurkeun. Leng mikir serenge seuri sorangan nia teh sanggeus kapikiran rek api-api ti jalikeun we sugani tulungan gitu. Tadi engkekeun deui brug nia teh ngalabuhkeun maneh. Aduh cenah nia muringis jiga nu nyawe nahan ka nyeri ngegel biwirna bari jeung saeutik jebi. Nempo anu labu eta Ceng Maden menepikeun ka tuturubun nyampeurkeun. Teu mikirna naon deui rasanya anu masih keneh aya ngahudang dirina muru ngadeuketan. Nia kunaon? Atuh nia teh ato nempo Ceng Maden anu ti buburanjat ngadatangan tuluy ngunian nyokotan babawaan anu baca caram. Ih teu kunaon Ni? Ceng Maden nanya bari mantuan mulungan. Teu Kang tembalna. Hati-hati atuh Nyi ceuk Ceng Maden bari ngareretan. Muhun Kang aduh rumaos ieu teh nia malaweung. Panonia sarua malingan teuteup. Balanjaan anu amburadul teh ampir kabeh geus kakumpul kari hiji deui nyaeta bungkusan keresek leutik anu panungtung. Gap duanana bareng pada nyekel siga dina sinetron teh geuningan tuluy silih pencerong teu beda jeung adegan sinetron anu di slow motion keun teh geuningan nya. Nia jeung Ceng Maden slow motion narangtung lalaunan bari keukeuh papelong-pelong leungeuna nyepengan keresek leutik nu dibungkus warna hideung. Ari kitu mah meureunan eta teu bisa dibobodo Ceng Maden jeung Nia teh masih keneh aya kasono. Kacinta nu kungsi aya najan nya geus lila teu kapedar harita mah ngadadak sumebar ligar deui. Leungeuna sarua ngageter. Geterna nyak serak nyaliara nembus kana dada tuluy nae kana embun-embunan. Blenyeh nia teh imut laju ngabalieur semu era teh. Ih akang gitu. Ih akang geuleuh. Ih nia gelak atuh Ceng Maden teh neureuy ciduh jeung pupureudeuyan teu puguh ningali nia ngadilak teh. Salila-lila eta mah Nia jeung Ceng Maden teh pating jaranteng bari silih cekel bungkusan hideung. Leungeun Ceng Maden teu karasa ngagacel keresek anu karasana empuk eusina. Dina pamikirna teu beda we jeung ngome leungeun Nia. Kitu deui Nia sarua milu ngaramesna. Sawangan biur sampiur inget zaman harita paduduaan kungsi mantuan nyitak bata di saung lieu amangna Ceng Maden. Keresek teh eusina tarasi colek buatan Cirebon, tarasi mejrel alatan digacel pluk murag antukna leungeun Ceng Maden jeung Nia anu boloko tarasi teh jadi silih cekel.
Baut. Balikan deui aing. Balikan deui ya. Bau tarasi nyeleber nyambuang kamana-mana hiji-hiji laleur teh nungtutan daratang tuluy hiber kukurilingan yangan timana sumberna laleur entrup dina bajuna nia tuluy pindah kana kerah bajuna Ceng Maden beuki lila bau tarasi teh beuki nerekab laleur salah entrup nyeng cele dina irungna Ceng Maden atuh temikir panjang plak nia nepak lalurna aduh nyi Ceng Maden reuwaseun Hapunten Kang, hapunten pisan. Abdi masuk kitu, sok teu sadari. Gila tuh dak kalaleur teh. cek nia sasadu nyeri atuh nyi ni cukangna pisan nu beunang eta kabayang bungut Ceng Maden pinuh ku tarasi. Singketna carita nia dianterkeun balik laksana oge kahayangna Ceng Maden bisa ngobrol sapaparat jalan najan kudu bari jeung nahan murel alatan bau tarasi anu beuki mabek jeung nyesek. Tepi ka imahna nia Ceng Maden ngemplong rarasaanana kabeneran eta marah mah anu dipikasieun ku dirina teh keur eueuh di imah. Nyi, kumaha pamingke malam minggu urang ngedet yuk sapertos kapungkur. Mangga abdi mengiringan Kang. Tembal nia bari ngeletan urang candle light teh yuk di warung pengkolan teh ya. Mangga Kang. Tabuh dalapan ku akang diantosannya. Ceng Maden ngiceupan. Muhun mangga. Yes, cenah Ceng Maden atuheun pisan. Ceng Maden sapaparat jalan ngawih lagu Metallica bari jeung teu puguh kadengena. Jiga nama teu pati bisaeun meureunan ukurnya wirah tapi teu apal rumpakana. Gagarawakan sorangan bajuna dibuka terus dipuih-puih teu poho Ceng Maden teh bari nyanyi teh ajrag-ajragan polahna jiga jelema anyar owah hare-hare teu malire kanu pating raringeuh nempokeun dirina. Samalah emak-emak anu keur silih siaran ngadadak birat atuh lalumpatan bari ting gorowok nyebutkeun nu gelo anyar sagala cenah. Kitu deui barudak leutik anu keur ulin di buruan ngadadak bubar katawuran kalalabur anu tinggalun mah ceurik gogoakan bakating kusieun ku Ceng Maden. Ari Ceng Maden mah ongkoh-ongkoh we teuing teu sadar meureunan atawa teu paduli keukeuh nyanyi jeung nyanyi. Abong jalma nu keur jatuh cinta. Geuleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tuna ieu lalakonnya Ceng Maden sareng Nia mantan baheula anu ketemu lagi cenah. Ai tina sono tuluy tembusnya tembus rasa teh ya. Da kitu ari jeung anu saling pika cinta mah sok tembus rasa lamun urang keur rindu jeung sono teh nya sono teh rindu kene. Insyaallah kin urang lajengkeun dina bagian nu salajengna
nya tadi teh bade ketemuan cenahnya erek di warung pengkolan teh makan malam candlelight ya deh iya anu ketemuan jeung mantan kabogoh baheula posisi randa jeung duda cag urang tuna dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.